Sehingga di mana geus usul ka Allah itu yang harap hatena ka Allah di hadrat Allah. Oh, jadi inti dah maksiat teu matak ngaleungitkeun rojak, taat teu matak ngagedean, teu matak ngaleungitkeun hawa. Itu jadi tidak seimbang. Beda jeung anu reunahan. Sakapung rojak gede. Lamun keur getol ibadah. Sakapung haop gede. Lamun keur maksiat. Itu henteu keur arifin mah beda. Ari keur mukminin awamul mukminin mah gitu we, anger reunahan. Sakapung rojak gede, sakapung haop gede. Itu. Maka aya etikana roja jeung haop di mana nempatkeunana digurukan ku ahli ma'rifat. Lamun urang maksiat roja gedekeun, haop nuturkeun. Sabab lamun dina maksiat ngaharepkeun haop putus asa. Aing geus loba teuing duraka teh, can duraka mahjub salat, can duraka anu wah hese aing tobatna frustasi. Mata keur maksiat roja gedekeun. Lamun keur taat, nah haop teh heula. Ulah tenang aing mah eueuh kasieun. Naon sabana? Taat aing. Sing ingat taat anjeun mah kumana? Bal'am tuh. Bal'am mun ningali makhluk parat tepi ka arah satena ningali. Saking muka safahna Bal'am, waliyullah Kiai Bal'am. Oh kan. Kurang kumaha. Tapi sing ingat maut kupur Bal'am. Anjing ka surga, Bal'am wali ka neraka. Sabab teu ditulungan ku Allah. Gitu. Matak ulah tenang teuing kada jari ibadah. Aing tenang geus ahli musadah. Malah nawarkeun ka batur siap bisa rek mari rumah milu ka aing. Milu kumaha manehna get buat tulunganeun sok aya lain pan. Sok sia nuturkeun aing, lamun sia ka neraka ku aing dikojayan isukan. Boro-boro ngojaya neraka ayeuna ge leungit hayam jam 5. Jam 8 salat magrib. Kakara hayam hiji leungit panas ka neraka. Anu geus pae sapi, alhamdulillah. Reuleng masan. Ieu mah leungit anak hayam ge nyeri keneh. Jadi teh panas leun. Neraka panas ih komo kecil. Itu aya nisbah aya anu ngabasakeun neraka teh panas teh jalma nu geus busul ka Allah beda deui. Itu nu geus cicing dina ridho Allah, anu geus usul ka Allah. Mata kemikiran neraka ibadahna oge. Naon sabna? Neraka mah da dijieun ku Allah, dipanaskeun panas, teh dipanaskeun panas. Datang ka akhirat, Allah menang, urang menang ridho Allah. Asup ke neraka, parem nerakana ge ku ridho Allah. Urang boga iman, neraka ngalentap urang parem pak. Aya jalma nu moal dosa nyukang siratal mustaqim. Seuneu neraka nyammer ka eta jalma tapi unggal nyammer parem. Sabab naon? Aya nurul iman dina hatena. Kitu mah.